Wilujeng tepang deui di pucuk ngora. Dina dengan ieu anu bade dipuisikeun judulna nyaeta Cangkaruk. Tah ieu teh mangrupikeun panyuhunkeun ti sobat pucuk. Nah, tah ayeuna nya Kang Iin Cangkaruk bade diloncingkeun ayeuna. Caangkeun mang. Di dapur anu sepi aya carita sangu kamari nu asalna Bogasari jadi garing di poe nabaki. Sangu kamari ngarasa sedih. Da ayeuna mah teu kapilih. Nu araya di imah embung papanggih. Kalah diantep ka poe. Duh, perih. Datang cesona si jago nyangrai. Sangu garing tong sedih. Ceuk cesona bari santai. Maneh bakal boga ngaran anyar. Bray, nyaeta Cangkaruk Damai. Cangkaruk asup katel, digoyang panas, cinggorowok bari cat giras. Akhirna tutung mantes, digulaan jadi ngeunah rasana pas. Omat sobat, caangkeun hirup mah seuri sedih jeung seri cing salalabar we nya.